Bata
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu lan wajib cek akal manana pasti bukti mu'antun bihadihim dina'abna para rasul alaihim ingatase para rasul assalatu utawi rahmatullah wassalamu ala keselamatan. Al-amanatu amanah wajib cek akal manana pasti bukti mu'antun lain wajib cek syarat ngan pandangan buku syarat ngawajibkeun kasabaca-baca mangkara kudu nekatkeun amanahna rasul, kudu nekatkeun ya rasul kasifatan bersifat amanah manana jujur walia al amanate itu doalihim ngarasah dohirna rasul wa bawatinihim jeung batinna rasul minat kalabusi tina tandang bimandiin anhu kana barang dilarang walau nahya karwatin sanajan larangan makruh au ilaka aula atawa ilak aula hatina amanah teh ngaraksa dohirna jeung batinna tina tandang kana larangan Allah sanajan larangan berpangkat makruh atau ilak aula bau mangka ari rasul eta masumuna diraksa kabeh rasul mah diraksa kabeh anjamin ma'asi dina kabeh maksiat al-taliqati anu cumantel bidohir badan kana dohir badan kajina dan kepentingan wasul bil umri jeung arak wa tipi jeung bohong wa bari dari kajeng lihat-lihat dirinya min manhiyati dohir dina larangan dohir wa masumuna jeung dilarang rusul kabeh anjamin ma'asi dina kabeh maksiat anu taliqati anu kalu anu cumantel bidohir badan bibabil batini kana batin minal hasadi tina hasud wal kibri takabur waria jeung ria pemilik dari kajeng lihat dirinya dirasa moal pernah bukti dirasa wabari dari kajeng lihat dirinya mulai berdua lihat takabur hukul jauh membadah hukulnya ayang kapuji min manhiyatil batin dinarangan batin wa muradu al-mukarrabkan iku amanhi anu walau suratan andikarabkan amanhi anu larangan walau suratan sanajan rupana wungkul rasulullah diraksa dinalarangan sanajan rupana wungkul payah mulu makan ngawengku makan barang kobran buah maka ngawungku pangraksa teh maka waktu koblan buah sampai menjadi nabi bermudahan kali kena kita dirasa wama pihalat isigrik yang dina tingkah pihalat publik dina tingkah letik walayak mentetumi bak minhum tirusul oko makruh mu'atumi bak tirusul makruh walahilak kulawala mu'atumi bahilak kolak sulaya jika utamaannya bahwa aku bangun balik semua tumi bangunan kaca
wasi kaulilaka netepan wajah keayaan dari tutur teh eta makruhan makruh kaulilaka kaum bahasa tawanan muatu mibak makruh ila qala netepan kana wajah jadi makruh jadi ila qala jadi mana wa ila waqa'a di mana tumibage apa suratul dalika gambaran makruh ila qala jeung mubah minhum rasul bahwa maka utawi waqa'a kualitas liki karena negarakeun sana paya siru maka jadi tasrek eta wajiban wajib au manduban eta sunat pihakina guna rasul maka jadi tasrek ngagelarkeun bahwa yona ngagelarkeun bahwa ya qolat teh maka jadi wajib au manduban eta sunat pihakina guna rasul. Jadi fa'aluhum maka pirang-pirang pada man Rasul alaihi wasallam iku dairatul mubang mutar bana wajib wal mandub antara wajib jeung sunat. Pada malam sunat wajib sunat wajib menggunggung dina dua rupa. Wajib sunat. Hari ulama wajib sunat haram makruh. Kalau banget merupakan haram. Ngobrol benar-benar dari tenang empat. Ngobrol benar-benar dari tenang. Dairatul mama. Jadi pada malam rumah antara wajib yang mandub. Babi awliya baliknya di bilang-bilang wali oke. Aladina anuhum ali awliya atauhum pengikutnya Rasul. Baliknya di para wali an-nabur sekadar atba Rasul manyata jama yasiru anu tepi kira makomin kana makom tasiru jadi bina makom harakatuhu korobana awliya korobana man wasakana turun jijing aman ikut doatun doat biniati kalawan makenya wayana niat boro-boro di Rasul, itu boro-boro di Rasul anu jadi matbu balik tadi wali ala dinahu atau anu kerja atba nyata wali teman yasiru bila makomin jamaah tepi kana makom tasiru jadi pidina makom harakat dua sekarang itu ta'atul mubinnya jadi ta'at kalawannya sana janda oke. Para waliman, para rasul jadi ibadah. Jadi niatan ibadah. Jadi ayat motivasinya ada. Ayat ulama ada kajurung ayat. Kajurung betul, kajurung lapar. Saya tujuan kali makan. Tumahannya bahwa orang memakan. Saleh. Padahal ulama-ulama kapungkur teh karena cara aktif ulama kapungkur aktif ilmunya mahir. Kunaon sebab ulama-ulama kapungkur sedikit makan, sedikit tidur. Makan sedikit, tidur sedikit, ajar mahirna sedikit makan, sedikit tidur. Ngaji tidur. Dari para walima pada dahar pada tidur ge anu wenang asana jadi ibadah. Makanya dahana diniatan jadi ibadah. Dari sebagai diniatan supaya seger ibadah. Tina doa. Wadiluha alilalawan amanat eta hianat hianat menyata ngerjakan barang anu dilarang. Kamu mustahil di Rasul. Wadalil walidalil ala zalika wujubil amanati wajib amanat laun karusul. Iku anahu satun Rasul lawan lamun sidra Rasul. Lamun dikira-kira cinta pelaku wilayahan
hilapil awala dan gawe hilap awala ribori tasrik lain sarana ngegelarkeun kakunna kang terbukti ingsun sadaya iku ngamulina di parenta urang sadaya bibis legalika kan bangsana rusul tantu urang di parenta kawan bangsana rusul ayam ayat kaluna hukma kan barang yak kaluna wan bigawe rasulullah waktu urang di parenta karena barang dipadu gawe rasul wa muradu aliran dikarepkeun bil pilih kupil di mama barang ya umum bila lisan pagawean lisan wa kawal wa pagawean lisan teh kawal ucapan wa bila qalbi jeung bukan pagawean hati umum kana pagawean hati li anna wa ta'ala karena Allah Ta'ala amarona malentah ka urang biit bahi kana turutna ka rasul bi akalihim wa awalim dina pada melanjang ucapan wa awalim dina tingkah lakuna min wa tafsirin dari tafsir ma barang ada masabata itu jauh manya barang ada madan barang sabatan tetap mengikhtisar dulu ditangguhkan rasul dengan syariat barang tangguhkan rasul ayat perkara khusus yang rasul memang turut-turut wama ada umur jabaliyati jeung barang syariat di perkara bangsa watak ayo watakna tabiat ka kiami kaya ngadepna rasul begitu urang rupa-rupakan nangtung teh anu tegak dana wal kumudi cari na kitu wal masih mapana kitu eta mah mapana rasul anu jabaliyana ada kudu diikuti Pak anak maka hari urang lamun martiri parenta urang sadaya bil itbaka turut bigalika dirinya dina masabata itikatum jeung dina umuril jabaliyah wala yasiu jeung teu zaman anu maro di parenta urang sadaya di muharramin dan dahamkeun umur dari makruh terus di parenta urang kana barang anu diharamkeun atau anu dimakruhkeun haram teh barang temenang mau jadi barang temenang dari parenta makruh teh dipikat dua maunya dipikat dua di parenta awila li anna wa ta'ala kana ta'ala la ya'muru parenta bil fahsya kana goreng Allah ta'ala parenta kana fahsya kana maksiat Bata ayana maka tangtu opo anda umusanya Rasul layak kaluna termigawe Rasul ila ta'atan ta'at maka tangtu usahanya Rasul tetara migawe kecuali kali ta'at ta'at nama ima wajib au mandubatun atau disunatun para takunun terbukti opo akaluhum pada Rasul iku muharramatan diharapkan al-muharramatan makruhkan wala ba'atnya mual bukti bagaimana Rasul diharapkan agar dimaksudkan dengan ta'akalu maka pada malah Rasul iku dari Rasul muter mubang baina wajib wa mandub antara wajib dan sunnah antara wajib dan sunnah walaya zuruhan ma'asukkan apa mubahuna ma'asukkan akalu mubahuna li'anahu karena Rasul idza fa'aluhu di mana migawe Rasul kana mubah yakun maka bukti eta fa'aluhu li bayana jawab karena perkarakeun meunangna wa tasrik jeung ngegelarkeun salah wa huwa ali bayan jeung tasrik ima wajib au mandubun tasuna wa hadhihi hujjatu ari hujjah eta samiyatun hujjah samiyah hukupina osaniyatun atau hujjah syar'iyah ayat-ayatna wa in kana sanajan bukti hujjah eta ala surati dalil akli netepan kana gambaran dalil akli li ana dalilan mulajamah kikalan dalil anu mulajamah iku sariun syarat wa wajil mulajamah teh kalau ta'ala takul in kuntum
kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni. Wal bedakan wajah Muhammad ka umat anjeun. In kuntum lamun bukti alanjeun kabeh eta tuhibuna malika cinta Allah fattabi'uni kudu turut paraneh kabeh ka kami. Wa ila urmana kali jeung sanyanya batalna tali bidalil syar'i kan dari sana wa huwa ali dari sana kalau kana donata innallaha la ya'muru bil fahsya. Innallaha la ya'muru bil fahsya tengarentah kana goreng. Sedangkan urang diparentah turut ka Rasul. Ali urang teu diparentah kana goreng berarti turut ka Rasul teh harus. Nah, Rasul ketemu gawe goreng, dah urang dilarang karena goreng dititah nuturkeun Rasul. Berarti Rasul karena goreng. Bila hujahnya ala wujub sidqin berbeda dihujah karena wajib benerna Rasul. Fainaha hanya hujah itu akliyatun ala hujah karena benerna Rasul mah hujah akliyah. Walidah berantah gitu. Kalau ada utopasan muslimah sanusi. Wa yastahilu mustahil alaihim karatul opal gizbu bohong aklan cek akal. Mustahil Rasul bohong cek akal. Wa ma'asih yang mustahil Rasul masyarakat syara'an cek syara'. Allah yang mobil pasah ya Allah yang ulang turun ke Rasul. Nah jadi sifat anu kadua teh sifat doa wajib amanah Jadi barang di awal teh aya anu khusus jak Rasul tidak boleh didatangkeun. Aya anu dimenangkeun didatangkeun meunang henteu. Aya anu wajib didatangkeun. Ka anu wajib tabligh maka barang anu diparentah Allah didatangkeunna. Walidu alilalawanana tabligh ikukit manu dalika nyumputkeun mau miru. Ai jami umma sakabe barang umiru anu
diperintah bisa beli kan ada dengan malu orang kawan saya malu tegasna nyumputkeun barang anu diperintah didatangkeun nana wa dalil ali dalilna ala zalika jami mau merusak kabeh barang anu diperintah bisa beli kan ada dengan iku annahu sa'nya rasul lawa lam yabluhu lamun henteu ngadatangkeun rasul lakatamu kang nyumputkeun rasul isla wasitota karena teu aya jarak teu aya antara baina kirman wa tamlik antara nyumputkeun jeung tablik aya nyumputkeun teu tablik aya tablik teu nyumputkeun lakinnahu tapi rusul lam yakumun tenyumputkeun tapi rusul tenyumputkeun idana lau katamu lamun nyumputkeun rasul saean kana hiji perkara ai badon samaneh mimma tina barang umiru anu diparentah rasul bitabligi kalawan ngadatankeun syekh lil haqiqah sakabeh makhluk lakunna kang tubuh di urang sadaya eta makmurina diparentah orang sadaya bikin maniri ini karena nyebutkan el kan urang ge diparentah karena nyebutkan el li anna Allah ta'ala karena Allah ta'ala amarona malena Allah ka urang sadaya bil iktida'i kana kudu turut bil rasul Allah ta'ala malena kana kudu turut ka rasul hai qala nalika ngucap Allah bi haqqin nabiyina dina hak nabi urang sadaya wattabi'u la'allakum tahtadun wattabi'uhu kudu turut anjeun ka rasul la'allakum supaya anjeun kabeh tahtadun meunang hidayah pasti la'allakum Allah pasti la'allakum tahtadun pasti anjeun kabeh meunang hidayah lain berarti kemenang turut ka saja aya golongan sian yang datang ceksa jangan urang kudu turut ka Imam Syafi'i kudu turut maka rasulnya cek kalau wasabi umlah mutasi turut ka rasul nya urang oge dina dalam beragama ge ahli sunnah wal jamaah ilmu di dalam beragama teh turut ka rasul ngan dina tata carana teu apal tata cara turut ka rasul teu apa lah urang teu ngalaman papangijing rasul teu ngajamanan papangijing rasul teu nyaho ari teu nyaho kudu nyanyakeun kana alim kan nyaho yo pas ala negeri kuntum lataan tanyakeun ka nyaho lamun anjeun teu nyaho ka alim nyaho teh menurut penelitian ulama-ulama nu kajamanana pamnyahona kan eusina Quran pamnyahona kan eusina hadis karena ijma jeung kias teh adalah para mujtahid ge pamnyahona Imam Syafi'i mah urang ka Imam Syafi'i kudu ngayakinkeun bener dan mungkin salah aya kan saja mah kudu ngayakinkeun salah dan mungkin bener Imam Syafi'i mah kudu yakinkeun benar, tapi mungkin aya salah. Ngan salah oge salah berkait, lain salah ulang. Nah, jadi urang teh kudu turut ka Rasul anjeun meunang pituduh ceuk Allah. Ka turut ka Rasul teh walaya syukur sah apa anu diparentah urang tadi bikin maneh misalkan teu ka urang ge nyumputkeun ilmu. Di anak hati ilmu malurun karena nyumputkan ilmu jadi kurang diparentah nyumputkan ilmu kurang diparentah turut Rasul berarti Rasul nyumputkan ilmu berarti Rasul ngadatangkeun hai sekolah nalika ngucap Allah bihaqqi nabiyina wala yasu'an marabi bikam li annau di anak katimal ilmi malun karena nyebutkan ilmu dilaknat qala Allah ta'ala innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fal kadzdzab ulaika ya anahumullah wa ya anahumul lainun
Innal ladzina yaktumuna sanya jalma-jalma anu pada nyumputkeun ma anjana kana barang anu diturunkeun ku kaula cekal minal bayyinati tina perkaraan wal huda jeung hidayah jeung pituduh nyata Quran min ba'di ma bayyana lana syabadat perkara bayyanahu anu mentarakeun kalau kana malina si jalma-jalma fil kitab dina Quran ulaika arjana itu ya anahum marana ka ulaik syarah wa ya anahum jeung marana ka jalma-jalma sok alaihim tukang marana kabeh wajib urang kudu ngayakinkeun bahwa Rasul mah pasti tabligh al-ulama teu wajib tabligh ceuk akal urang mah mungkin tabligh mungkin nyumputkeun ngan ceuk syaratna urang ge wajib tabligh baliguani wal ayat sampai ketika kami sanajan saayat dawal Rasul sampai ketika kami sanajan saayat wa yubalik asahidu minkum al-ghaibah kudu ngadatangkeun anu nyaksian alanjeun kabeh anu hadir alanjeun kabeh ka nabi al-ghaibah kana teu hadir ka anjeun oge ayeuna hadir ka dieu kudu nyampaikeun kan teu bisa hadir terutama aqaidul iman urang teh kudu ngamasyaraatkeun aqaidul iman kudu ngimankeun masyarakat kudu ngamasyaraatkeun aqaidul iman kudu ngaqaidul iman masyarakat syarat-syarat iman anu 4 bejaan kudu ayat bisa hiji nyalametkeun jalma tina langgeng di neraka tos untung kalian ti urang nyalametkeun urang kudu nyalametkeun batur nek kulawarga nek kolot urang nek indung urang laki urang anak urang itu urang tatang urang lama buka santai ke kalong mau ya buka santai kalong mau kena kalong pokoknya santai dan di lemburan yang paling kudu dibahayaan bahanan kejaman itu masantren masantren kalau ada nyawa itu masantren bisa di lembur pokoknya itu ngaji itu kenalna sudah zaman di dunia sengaja ayah ini ke orang Karawang ayah asuh ke Alia ke Karawang di SMP dek asuh ke Alia di Karawang mana kan dulu di ujung ujung selatan di mana Karawang di tes Quran kan bisa berkeluaran di SMP di tes sedang baca Quran dan yang aksara Quran nek atuh kalian lamun diterima kalian di aliyah ketamat ya buka IAIN keluar di IAIN jadi kepala KUA itu bisa baca Quran itu bisa baca Quran kayaknya baca Quran kabudak bersih ngandir penyaraan nyeun urang TK tapi ulah ditinggalkeun teko ajarkeun budak diajar maca Quran diajar aqaidul iman niatna nyalametkeun ngalametkeun jeung lamun jelema-jelema arariman dunya ge wakat umur walau anna alal qura amanu wa taqaw lamun warga negara arariman jeung takwa jeung Allah lapatana alaihi barakati minas samai wal kami mukakeun barokah di langit jeung di bumi lamun dibokakeun barokah di langit barokah di bumi bakal jadi negara subur makmur roh jinawi kemarifatan serta
Maya pacugra pacugring sepu paling orang program kabangsa. Sirna simpati durian. Ayeuna marang boga bangsa kriya. Narkoba rekam. Gara-gara teu ariman jeung teu takwa. Keariman jeung teu takwa. Gara-gara naon? Gara-gara ustazna kurang awarurukna. Lain orang ngadawan datangnya. Jadi ajengan di rumah ngadawan datangnya, dia bisa ngajak keluar. Ngaraji ke orang, ngaraji, dia bisa. Nah, kamu gitu orang jadi orang. Alim datangnya ngadawan hidang. Alim hidang, dia udah mau hidang gitu ya, juru mantik orang. Kalau nggak juru dia kalau tak perlu hidang habis sehari hidang kalau udah pendek aja gitu kajian kegedean. Kemarin tanah angkat deh ke RTPRK Terurang kenisa kan ngaji. Udah ayah nisa kan ngaji udah ayah nisa. Mau diparentah, insya Allah bapak ayah weh. Leuwih tina ayeuna ieu mah semarentah. Lah abang adama organisasi FSGN melihara nasional. FSGN Forum Silaturahmi Guru Ngaji. Ngabentuk di setiap kabupaten geus dibentuk. Tapi yang dibentuk di kabupaten teh, di kabupaten teh ngabentukan ke kecamatan. Dengan bentukan kalau di desa. Maksudnya ngabentuk FSGN kurang babarengan di dalam ngimankeun masyarakat. Kurang babarengan ada masyarakat anu iman jeung takwa. Pelajaran eta naon ari iman jeung takwa ulah tidak apa. Nyebarkeun eta ngajak ustaz gitu, ngajak ustaz kariung nanya kena ongkos tuh. Kayak ongkos nanti gitu. Ih, kalau diajak ke partai lain terus kalau diajak ke caleg nanya kena ongkos. Diajak ke abang itu mau ke ongkos wah. Kayak apa tuh pokoknya ongkos mana. Lainnya jadi Rasul tadi wajibkan tabligh cek akal, urang ge wajib tabligh teh tapi cek syarat. Wajib kudu ngadatangkeun barang anu diparentah didatangkeun ka Rasul. Wajib balik. Wa baliku ani wal ayat. Datangkeun ti kami sanajan saya. Wajib balik minhum al-ghaibah kudu ngadatangkeun aranjeun hadirna kana teu hadir. Wajib balik asyahidu minkum al-ghaibah kudu ngadatangkeun anu nyaksian aranjeun kabeh kana haji kudu ngadatangkeun kana ghaibah teu datang. Mulai jemput bola nya. Memakai ilmu mah kudu didatangan yuka walayati. Ilmu mah kudu didatangan walayati lain datang. Jadi lain didatangkeun. Tapi lamun teu daek datang kusarangan ngajemput bola didatangkeun. Lainnya sifat Rasul teh katiluna tabligh tilu ades tabligh Oh
terbukti mual terpihaki tinakna para rasul alaihi wassalatu wassalam al-fatona tu pinter wahia utawi fatona iku ataya kudu nyaring hate fatona teh nyaring hatena teu kupluk nyaring hatena ilhil jamil usumi pikeun nyalehkeun musuh padu wa ibtali da'awihim jeung ngabatakeun pangakuanana usum abatila anu batal hatina patona teh cerdas carakan nyaring hate pikeun nyalehkeun musuh jeung ngabatakeun pangakuanana musuh padu anu batal wadiduha alilalawanan patona iku al-baladatu balat lawanan patona balat mustahil rasul balat el-goplah pohoan wadalil walidalina ala dalika kana wajib patona ay wujubal patona ti kana wajibna patona laun ka rasul alaihi wassalam iku ana usatune kalakuan Aisyah naduna kawan lawin kapat lamun sepi anggung tirudul ko patona tu pinter lamun sepi tirudul patona lama kodaru tantu mua kawasa sopo rusul ayukimu karena ngadeg rusul hujatan kana hujat al-hotmi ingat ase musuh padu lawin kapat anggung patona lamun uwuh tirudul patona atau lama kodaru mua kawasa ayukimu karena ngadeg hujatan kana hujat al-hotmi ngadeg musuh padu wahwai adamul kudratin tena kawasa ala ikomatil hujah kana ngadeg hujah mual mustahil alin teu kuat teu bisa ngalehkeun hujah eta teh mustahil li ana Qur'ana karena Qur'an dalageun nuduhkeun Qur'an fi mawadina dina pirang-pirang tempat kasiratin anu loba ala ikomatihim kana ngadegna para rasul al hujata kana hujah al-hotmi ngalahin merupa duka kaulihi secara dawan Allah ta'ala wakil ka'ay hujatu Ibrahim ala qawmihi hujatuna atayna Ibrahim wakil ka'ay hujatu Ibrahim hujana Ibrahim ala qawmi ngahujah ka kaumna eta hujatuna hujah kaula cek Allah atayna hakmikeun kaula kana hujah Ibrahim kana Ibrahim hujah Allah wa ka qaulihi ta'ala secara dawan al-ta'ala kayatan ngayakeun an qaumin tina kaum ngayakeun ka kaum ucap yanu qajada kana paksa tajidana ya no ente mah qajada kana maduan wae kawin paksa maka ngarobakeun aja no jidalana maduan kawin wa ka qaulihi ta'ala secara dawan al-ta'ala wajadilhum billati hiya ahsan jadilhum kaduan kasih kaum teu ajeun Muhammad billati huwa ahsan ku perkara anu leuwih halus billati ku perkara hiya alati ahsan leuwih halus ay bitoriki kalam perjalanan ala tasamiru anu ngawuku ala nami pakir kawana warna mika melang mikanya ambihim ka umat. Jadi mau jaga ku perjalanan anu ngawuku kana warna irfa lain hasud lain benuk tapi irfa mika melang mikanya ambihim ka umat. Wa malam yakun patona lam yumkin hukumatul hujah wa man tafawwa lam yakunan terbukti man iku patanan pinter la yumkin hukma imkan kasiman opo hukumatul hujah kada hujah wa mujadalah jeung moal bisa mujadah imkan mujadana wa hadhil ayatu ayat wa in kana sanajan bukti ayat eta walidatan datang pribadi dina saleh rasul illa anna misalnya barang sabatan tetap pribadi ka saleh rasul mina kamal
tina kasampurnaan ala dilayutimu anu teu sampurna apa maksud jadi rasul ila bihi angin kalawan razi sabada maka tetap dijamihim kasakabehna ayat bayar kasabatak maka tetap apa tanatu pinter dijamihi kasakabeh rasul wa ilam yakunu malah sanajan terbukti rusulan jadi rasul barang biara balik kajian nabi wungkul papat wungkul terjadi rasul nangkul jadi nabi wungkul oge nah sumun al wajibu alian wajib lil anbiya kapirang-pirang nabi alian wajib kana nabi teh iku mutlakul patonah mutlakna pinter wa amar rusulu anakun ali rusul fa wajibu maka alian wajib lahu kalau maka malul patonah sampurna pinter wajib diperlukan sampurna kapinteranan wa inda sabata di mana tetap lahu karusul apa hadihi sifatul arba'ah sifat opat nyata sidik amanah tabligh patona istahala maka mustahil alaih karusul apa ada duha lalawanana patona wa manasihatiha alimana mustahilna adat iku ada mukobulihan dari mana adat atau mutakana tetap bidari lisyani kawan dari salah wajah itu al sifat anu wenang pihakihim dinatna para rasul alaihi wassalam iku al-aradul basyariatu sifat kemanusiaan sifat anu wenang di hakna rasul mah arad basyariah sifat kamu sifat anu biasa aya di manusia tapi ala tiratu adi anu teu ngadasankeun ila naksir kana kakurangan fi maratibi di martabat rasul aliyah sifat kemanusiaan dia teu mata kadatangkeun kana kakurangan di martabat rasul mahmud ka maradi kaya gering ge kualil munfiri anu teu ngamaburkeun ka jelema anu teu mata mabur umat wa nahwi jeung bangsana marid kajuni kaya lapar wa asidahaga wa naum sare wa nukli dahar wa tubinginu wa masih jeung mapang wa rukubi tutumpakan wa bain najwa wa siromeli wa jimahi lini syai ala wajihiri jeung jima ka awewe netepan kana wajah halal bini kain kusabab nikah au bil milki atawa ngamilik amat bila bil jununi berbeda dialog waliluhu salatikna junun wa kasiruhu lobana junun natamu mustahil wajudam jeung kudu geraja singa wal farsi jeung corok wa amah jeung lolong la ada mustahil wa gari dalika jeung lian dirinya minal umuril munfirati tina perkara-perkara anu ngamaburkeun moal aya sanajan sifat biasa aya di manusia anu ngamaburkeun ka manusia mah moal mata kilu mata enam jijik mata jijik ka jelema wa bihilafil umuril muhilati jeung perbedaan pirang-pirang perkara anu nyadar bil mar'ah kana mar'ah beda di perkara anu matak nyadar kana mar'ah matak nyadar kana gengsi ka akli ala tariki sadara dahar di jalan-jalan wahir bidani hati jeung pagawean anu hina wa nahwi dalika jeung bangsana dirinya mimma tina barang layari wa teu layak ka rasul palaya jujur tewenang dalika kitu mah urang mah beda teu ngarasa urang mah kana marumah dahar di jalan bari leuleumpangan ngabuka baju walam yasih tesa apa anak Suhaiban sanyanya Nabi Suhaib karena orang Suhaib iku dorirot lolong tesa ayat ngariwayatkeun Nabi Suhaib lolong wa ma ali barang kana anu bukti bi ayuba
minal balai tina balai Nabi Ayub jangan borok burak-burakan. Pakana maka bukti maka Nabi Ayub baina jildi walutmi antara kulit jeung tulang. Jeroan kulit luareun tulang teu katingali. Palam yakun munfiron teu bukti Nabi Ayub eta munfiron ngamaburkeun ka jelema-jelema. Geuning aya dina riwayatna cenah nepi ka di balaku masyarakat istri nage eueuh ngabaturan ukur hiji. Ai ka leuwih dina riwayatna. Henteu Nabi Ayub henteu mata ngababurkeun ka jelema-jelema. Panyakitna wa ma kana bi Yaquba wa ma ari perkara kana bukti bi Yaquba kana bi Yaqub cenah teu ningali Nabi Yaqub mencerikan teuing putrana Nabi Yusuf eta mah hijabun hijab lain kana panu hijab model katarak lamat kana soca lain lolong minta wasuli dumut tina tuluy-tuluy deui cai soca. Amma urujul mani anapun kalwar mani minim tila ila awniya tina pinuna wadah pajaijun maka wenang alaih karusul bijil cai mani pinuh teuing wadana kawanang karusul seperti Nabi Yusuf bijil tina ramona dulu bihilafil ihtilam berbeda di mimpi jima palaya jujur tewenang alaih karusul li'annahu karna ihtilama min ta'ubi syaiton tina ngajakulina syaitan ihtilama tina geulina syaitan li'annahu karna syaitan rasabila daya jalan lahu ka syaitan alaihim ngawada rusul wa amasahu anapun ari pokok pamung taniun alaih kacegah ti rasul pokok sama sekali pokok mah kacegah ti rasul bil akalil balagiyah dina berita-berita sampai keun bil akalil balagiyah itu berita-berita kudu disampaikan alat ditulibaan di paradih minhum di rasul okota ribuha ngadatkan keunana balagiyah anillahi ta'ala ta'ala kakalihim kaya dauhan rasul al jannatu uiddat lil muttaqin ajana tuari surga atau medan disayakikan ilmu mutakin jangan takwa tadi perintah kalau menyampaikan eta wa adabul kubri wajibun alisisa kubur eta tetap ayat cek rusul tadi perintah wa kurang wajib isi anjeng kabul wa kada jeung nyaketo dari jeung saterusna wabi walil balagiyah jeung mustahil poho dina lain balagiyah oge ka majaidun kaya lakat ko majaidun wa ko ada bakul jeung ada geus ngada gijaid geus diuk di bakar kata jeung saterus wajahidun jeung wenang alaih ka rasul fil aqalil balagiyah litasri wajahidun jeung wenang disahwu wenang poho alaih ka rasul bil akalil balagiyah dina pagawean bangsa datang keun litasrih karena ngagelarkeun hukum syarat kasawi kaya hilaf rasul fi sholati dina sholat lohor 2 rakaat salam rasul eta mah litasrih dihajak walau karena ngagelarkeun hukumna kumaha nanganina kumaha lamun kitu wasawu alif pohona rasul inama huwa qadar tasahu ikulis digolihim karena katumpulna rasul birobihim ku pangeranana hilaf nakel ayah hilaf rasul patina hilaf karena katumpulna ku Allah ayah ulama hilaf katumpul ku syaitan amanisyan anapun nisyan pamung tanimun kacegah alaim karasul bil balagiyati dina bangsa datang keun dijanji bangsa pokok kene wae qobla kabligi hasa memeh ngadatangkeun balagiyah mustahil kacegah
adegah Rasul pokok dina balagiah samemeh didatangkeun kawaliatan eta bangsa ucapan kana ono balagiah nu piliatan atau bangsa pagawean. Hal kawaliatu maka ari bangsa ucapan ka kawalihim ka ucapan Rasul al jannatu hidat lil muttaqin. Ari surga disayangkeun jangan takwa. Wa piliyatu al piliyah hadapan bangsa piliyah ka salat duha ka salat duha. Kang Rasul nyontohan salat duha. Ila amarohum di mana merintah Rasul sallallahu dipilihan karena migawaina salat duha. Riuk kada supaya diiluan, supaya dianutkan opo bihim Rasul pihak dina pilihan. Para jujur maka tewenang opo niswatu kulit yang kulit pokok kabeh min rumah dina kawaliyah jeung piliyah kobra kabligir pula samemeh ngadatangkeun awal bila kawali ku ucapan mulai ajana tu hidatkeun kabin wasania samemeh ngadatangkeun kadua bil pilih kepada melanya kemudian nyontohan salat duha. Ama pada tabligi anak pun sabala disampaikan mah kaya jujur maka wenang alim Rasul nisyanu ma dzukira. Ai sabada didatangkeun menang wenang ka Rasul nisyanu ma dzukira. Pohona barang anu dicaritakeun biar min Allah tapi pohona ti Allah. La minasyaitani lain ti setan. Li'annahu karena sa'nya setan la sabila lahu ta jalan lahu ka setan alaihi ka Rasul. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam ngadau kang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la ansa walakin ansa. Ini sanya qala la ansa ta poho kaula ti setan. Walakin ansa tapi poho kaula ti Allah. Inilah ansa walakin ansa kalau tara poho tapi sok poho tara poho di setan dan sok poho di Allah. Wabil jumlah kalawan jumlah paya jujur maka wenang ala zahirihim kana zahir Rasul opo mabalan ya jujur anu wenang ala basari ka manusia wenang mungkin ka Rasul perkara anu aya di manusia mimma tina barang layu adi anu tengah datang kerina nafsin kana kekurangan ya barang anu maka kadatangkeun kana kekurangan wa amma bawatinuhu kana pun batin Rasul pahia maka utawi batin mah munajahatun dibersihkeun andalika tina maya juju ala basar. Paham batin nama dibersihkan Rasul tina sifat-sifat anu aya di manusia. Rita'alu pihak karena talukna Rasul mabillahi ta'ala karena talukna ka Allah ta'ala. Hatena Rasul mah manahna Rasul mah cuma tena teh ka Allah ta'ala jadi moal kadatangan perkara-perkara aya di sifat manusia. Ujug liat takabur bujah bul mamadah mah aya di Rasul. Wa dalilu alidalina ala dalika aja wajib kuil arod wadang tumidana sifat kemanusiaan ay sifatnya hadisatil lil basar sifatnya hadisatil basar yaitu sifat anu anyar anu bangsa kemanusiaan nyata model dahar minum sare tedama iku musyahadatu akasaksian sifat basariyah bihim di Rasul alaihi wasallam liman berjamaah asaruh anu ngarijengan ka Rasul kasaksian ku jamaah anu ngarijengan ka Rasul ya apa wa bulugu dzalika jeung nyampe kitu teh bitabaturi kalawan hadis tawatur li ghairi kalain man asaruh model ka urang nyampe berita anak ka urang kalawan tawatur yen Rasul teh sok dahar, sok gimana kesaksian garu putra kan Rasul dedamang. Jadi wa qawmuhu hatu bi banar basariyah bihim di Rasul
iku aku dalilin pangkuat-kuat dalil. Tumibana sifat kemanusiaan ayat di Rasul ada pangkuat-kuat dalil ala jawab kana wenang Rasul kesifatan sifat manusia. Li ana wuku akan tumibana tapapun cabang anil jawab tina wenang. Wa aidan daihum ali Rasul ya tarokuna naik Rasul daiman salawatna fil maratibil aliyah dina martabatan luhur. Deui Rasul teh naik salawatna dina martabatan luhur. Wa huwal amrun alitu ibana tedamang bihi Rasul masalah upamana iku sababun jadi sabab jiyadatin sabab tamah-tamah fi maratibihim dina martabatan aliyah luhur. Wali ajli ayat asa jeung karena arah-arah kapaparekeun teh bihi Rasul sapogoe lian Rasul nya urang geuring kapaparekeun Rasul teh damang jalma anu dipika cinta ku Allah teh damang malah teh damang Rasul banget daripada urang. Jadi kapaparekeun ayeuna urang loba menentang kesatuju ke urang Rasul ge lolobana mah kesatuju dan Rasul oge lamun pangkat Rasul menang milih jelema moal jadi pangkat Rasul teu moal dipalili dan loba keneh anu kesatuju ka Rasul ngatur mah diangkatkeun Rasul mah ku Allah lain ku jelema wayariku jeung wayaripa jeung supaya nyaho sapa akil jelema nu berakal ana dunya kana dunya laisat daro jajain lain daerah pembalasan lain desa pembalasan lain daerah pembalasan di ahbabihi kakasihna Allah supaya yakin ke jalan kadunya mah lain daerah pembalasan kakasihna Allah. Idza law kana kam bukti dunya daro jajain desa pembalasan lahum ka ahbab lam yusibhum wa kana karusul saun ieu perkamin kadurati hatin harareget dunya. Bahwa maka ali saun min kadurati eta jiadatun sama-sama fi uluwi maratibihim dinal hurmat tabat Rasul al-Qur'an. Fadhi maka ari ieu eta tisu aqaidah salapan aqaid tata'ala kutalukna hubunganana bi Rasul ka Rasul al-Qur'an. Wa qata qadama kusirla ida wa arba'una anu 41 tata'ala kutalukna ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada jumlah Tuhan mengalir jumlah tahun sunnah akidatan 50 akidah. Yajib wajib ala kulit mukalafin kesaban-saban jalan mukalaf. Opo marifat wa ngamarifatkan karena akidah 50. Biadilati akan dalil-dalil akidah alam mengarahkan muskaliwah. Syekh Salahuddin mah disebutna akidatul khomsun. Akidah 50. Syekh Salahuddin Alayubi. Akidah ulama aqaidul